keterangan nyium nama sunnah, tapi nu wajib naon menjaga keselamatan sesama muslim. Leres. Kenapa mi tiasa nyium sekape ti katebihan? Leres? Bu, halo. Allah anu nyiptakeun surga kali neraka. Hayang lebet ka surga hayang. Makanya orang ngedoa ke Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Mangga sareng Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Rob, abdi sadaya nyuhunkeun ridho Allah sareng surgana Allah Subhanahu. Da aya lain aya sanis berangkatna ka Makkah. Naon urang hoyong nyungkeun ridho sareng surgana Allah. Bahkan pahalana jalmi anu berhaji pangarsa Masya Allah teu aya deui pahala kanggo nu ngalaksanakeun haji illal jannah, kecuali surgana Allah Subhanahu. Atuh mudah-mudahan orang ngaos di dieu ge lebet ka surga Allah. Janji Rasul Bu aya pahala anu saageng pahala haji sareng umroh. Naon? Di mana orang kempel dina pangaosan niat karena Allah, maka dipastian pahalana saageng pahala haji sareng maka di dia orang ngaos sanes. Wih di dia tos sami kenging pahala haji sareng maka wih di dia kenging gelar ce haji jeung ce umroh. Lain kitu maksudna. Ya. Maksana pahalana sageng pahala haji sareng alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nu gaduh samatan ngadoa di ditu lunas samatan. Aya doa supaya samatan lunas aya hoyong. Nyan hoyong. Cius. Sok sareng Allahumma inni maksakeun mayarruka. Teripaksa. Paminta dipaksa moal. Gitu Allah. Jadi itu seueur aya 8 tempat anu mustajab ke. Masal multazam. Tas tempat-tempat nu sanesna ngadoa di itu doakeun bahasanya pribadi sok pandoakeun. Ibu sok doakeun, ustad oge sok kudu doakeun. Sok ibu ngadoakeun ustad. Doana cing mundul doana nya cing seueur budak, cing seueur istighfar. Istihji oge ribu. Cing seueur duit. Alhamdulillah. Ta musim haji alhamdulillah seueur uluman. Seueur uluman teh biana sok seueur amal. Kana amplop ya Allah. Astagfirullah. Mun loba amal kakarek loba doa atuh. Mata duitan orang dia teh pangarsa. Cenah duit itu mah oleh-olehna duit we cenah tuh. Tapi memang kita orang teh butuh doa atuh cuy. Kana duit teh wae. Astagfirullah. Mun loba doa kakarek loba dunia. Kana duit teh wae. Pahengan teu maju-maju. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salawat mi wassalam ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Rasul anu mulia, suri tauladan, panglima anu bijaksana, Rasul anu dipika cinta ku Allah, dipika deudeuh, dipika nyaah ku Allah. Maka orang sebagai umatna wajibul kudu bin harus mika cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kan di ditu teh tempat anu mulia aya makamna Nabi Muhammad sallallahu alaihi ziarah ka ditu. Sedih hati ya Allah, terharu komongkeun ningali langsung leres Bu. Makana orang kedah mika cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Naon buktos orang cinta ka Rasul? Diantawisna orang perbanyak sholat supaya adem tentrem. Wios sholawatan deui wios. Wios sholawatan heula wios. Siap semangat siap. Moal nundutan. Moal uih. Kok naon di dieu? Nunduan naon di dieu oco. Teka jam 12 puting di dieu. Mantosan di boeda. Aya ieu mantosan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna
nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yuk sarang. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin sekali deui. Salatullah salamullah Allah Allah. Bayangkeun aja nuju di Makkah. Salamullah ala yasin nuju tawaf ya Allah. Lawan salam bismillah wa bil hadi rasulillah. Doa tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lamun ngaji kudu jampe ulah bari nyoo popotoan mah teu naon. Komo lamun bari sar si digondol kalong. Jawab sadena lamun ngaji kudu jampe kudu jam ulah bari nyoo. Kamu lamun bari bisa dibawa ku bonus istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah. Awas jangan banyak gibah, amalanmu bisa musnah. Tuh doa jadi salatu wassalam lembar kok. Salamullah ala yasin terang teng deng deng tarik anak itu istiqomah. Ya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sadaya makhluk anu aya di alam semesta utek tong ngawalang taga ti mimiti makhluk nu alit dugi ka makhluk nu ageng sadaya hoyong hirupna bahagia. Laras teu Bu? Ece hoyong hirup bahagia. Cenok cemimin ciis caas hoyong bahagia. Ibu mah ibu saha deui? Bu Ade. Bu Ade, Bu Ida, Bu Edi hoyong bahagia. Bu Nung hoyong bahagia. Ya, Bapak Maman, Bapak Memen hoyong bahagia. Sadaya hoyong bahagia. Pejabat hoyong bahagia. Polisi hoyong. Bapak RT, Bapak RW hoyong. Sadaya hoyong bahagia. Maka angkat ka Mekah saestuna ieu kebahagiaan luar biasa. Sebab naon? Henteu sadaya jalmi anu gaduh harta berlimpah terdorong hati bahkan terpanggil ku Allah untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillahirabbil Masya Allah. Wa atimul hajja wal umrah, sempurnakan laksanakan ibadah haji sareng umrah. Masya Allah. Bahkan an-nafaqah fil hajj, nafaqah ngaluarkeun harta kalau haji sami sapertos ngaluarkeun harta fisabilillah. Daras Bu, tunggali ka ditu da geus asak sanu mah. Tunggali ka ditu. Asak, tenang, Cek. Tenang. Tos tuang tah can? Mungkin nyandak daging onta di Mekah. Sate. Daras.
Hayang bahagia cek. Hayang bahagia. Naon atuh syarat orang hayang bahagia? Masya Allah. Ku Allah subhanahu wa ta'ala Islam iya kemuliaan aya 5 tanda. Hiji ku Allah subhanahu wa ta'ala Islam mulia teh sabab aya tempat anu dimuliakeun ku Allah subhanahu. Naon namina eta? Makkah al-Mukar. Di mana di tempat Mekah aya anu namina qiblatul mukminin, kiblat orang nu beriman nyaeta Ka'bah. Leres teu? Maka orang salat menghadap ka Ka'bah sanes di mana orang nyembah kana bat, tapi nu orang sembah anu Maha Tunggal Allah subhanahu. Jadi mana tawaf bapak sareng ibu tawaf ya Allah ya Karim emut bahwa dirinya orang sedang melaksanakan ibadah ka Allah. Singkirkan kemusyrikan, singkirkan kesyirikan, orang nyembah mung ka Allah subhanahu. La ilaha illallah. Zikir makanya disyariatkan nalika ibadah haji teh perbanyak zikir. Rabbana atina fid dunya jadi ngagaleong gitu belah dia mah hayang nyanyi cenah robana tuh wa fil akhirati hasanah wa qina teng dungdang bahkan nalika hilap punten Bapak hilap doa nalika muter Ka'bah hilap bacakeun we eta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta doa teh kebagjaan. Bahkan eta doa anu sering dipanjatkan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Rabb, abdi nyohonkeun di dunia anu sae. Betul tidak? Hoyong Bu bumi anu sae, motor anu sae, mobil anu sae, putra anu sae, rizki nu sae hoyong. Bahkan geuning ayeuna motor ge macam-macam merek nanya. Aya nu hiji nu rada aneh mah motor teh Honda Beat merekna teh. Itu di sana kumaha cuk? Nah dibaca jadi beat nih. Tah eta bahasa Arab jeung bahasa Inggris teh liurna teh. Eat jadi itso. Di mana cara bacana kumaha teh? Ai bahasa Arab mah nasoro ngan bahasa Arab mana ada belibet. Ya bahasa Arab tina nasoro bisa bercabang nasoro fahimna qala qalu kolak. Nah minimal ka Mekah ti dieu itu daerah naon Pagaden, nah kakak Mekah teh tiasa bahasa Arab. Kep halu. Ejek orang Mekah teh, di mana anjeun? Bisa bahasa Sunda nih. Ya soon di itu bisa bahasa Indonesia biasa soon. Prabowo boleh, Jokowi boleh, begitu. Anies boleh, Ceenok teh aya. Boleh. Laras ya? Marukankeun di itu teh pas kudu bisa bahasa Arab entuk kayak pembinaan aja bahasa Sunda terus, saya bahasa Sunda kisor. Ya pun paman menuju ke Mekah, ayah hiji mirip wah pokoknya mancung bangir dan saweuna sigeun Arab ngobrol. Minjit. Nah, teh. Abdi ti ditu, nah bisa bahasa Sunda. Udah abdi gelila di Sunda. Keturunan Sunda tapi keturunan Arab. Oh, sasalaman. Pun paman mah kapungkur teh wah sabaraha sasih di Mekah na teh ka jeda kitu nya. Akhirnya damel di ditu, masyaallah. Hadirin kaum muslimin handai hayang bahagia hayang. Tadi angkatna ka Mekah teh tujuanna hayang naon? Bahagia fid dunya hasanah fil akhirah hasanah. Di dunia hayang nu sae murang kalih sae putra anu sae bumi anu sae harta anu sae leres. Wa fil akhirati hasanah. Tapi teh hilap urang ge hayang di akhirat anu sae. Di akhirat anu sae ya Allah kempelkeun deui abdi di surgana Allah subhanahu. Hayang murang kalih anu sae atuh didik di duniana anu sae. Da geuning ayeuna mah zaman 3R ceu, zaman naon? 3R teh naon? Rodat, rungsing, rungkad. Insyaallah di Mekah mah moal menak nu kitu. Ieu mah di dieu we nu rarudet teh di dieu. 3R, rarudet, rarungsing.
Naon rudet ngaca? Kurang kali zaman ayeuna ditaros. Yang sabarukun Islam jawabanna naon? Kamu nanya. Kita budak zaman ayeuna. Geus maot ditaros ku malaikat, "Man rabbuka?" Kamu nanya kita kembali. Pangarsa di ditu, "Min ayeuna?" Kamu nanya. Dari mana kamu? Kedai bahasa Arabnya, kedai biasa bahasa Arab. Ini geuning ayeuna namanya murang kali teh hafal keneh lagu TikTok daripada sholawatan, betul? Ajojing. Geuning ibu lagi hafal teh. Ajojing. 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 Ganti sairna. Urang mah muslim, gentos sairna. Neng papat ulah poho kana salat. Teroret gitu cuy. Haruleng kieu. Neng papat ulah poho kana salat. Neng puji ulah poho kana ngaji. Bapak Ishak ulah poho kana infak. Bapak Ridwan ulah poho kana wiridan. Lamun ngaji bibirna kudu jempe. Lamun ngaji matana ulah sare. Lamun ngaji ulah ngoprek hape wae. Bisi engke dedeke kupa RT eta kupa RT eta kupa. Allah karim lancar gitu. Aduh. Aksiru min amali sholihat di Mekah dia pengarsanya. Seueur amal-amal anu soleh di Makkah teh masyaallah sebab naon dilipat gandakeun. Salat di Madinah di mana? Salat oge di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Allah karim. Salat dilipat gandakeun di benten jeung di dieu mah 27, bahkan dilibatkeun 25. Salat sorangan seperti hiji tage lamun hus. Teu hus mah setengah we ah. Tos ndog ceplok setengah mateng. Nya cenah. Tapi istri mah saena salat di mana? Di bumi. Wios ka masjid. Wios. Asal aya izin ti suami. Betul tidak? Oh, kamu dihitung ke ngaroskeun kumaha suasana Mekah salat itu Masya Allah. Sanaos suasana meskipun katingalnya panas, tapi ademna luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu. Gitu geuning ayeuna mah zaman tilu RT. Naon tilu RT, Cok? Katingali da nu rarudet mah tiung ge nyengsol. Betong dibenerkeun atuh katingali teu ieu mah, Cok. Kerarudet makanya kadieu tuh yang tuang. Tahu aja. Alhamdulillah diulem kadieu nya kacanak berkahna tabarukan. Abdi oge doakeun nya supados kacanak berkahna. Bo hayang bahagia hayang. Zaman tilu makanya di Mekah mah moal insyaallah kumaha amaliah urang di dieu nalika kaditu hilangkeun tilu sabab naon di ditu teh seueur hal-hal anu tidak boleh dilarang. Leres. Maka di itu kedah hati-hati betul-betul diraksa diri sabar nalika cuaca kumaha bae teras sagala wae perjalanan anu panjang kedasa sabran jamila sabab tadi pahalana ku Allah dilipat gandakeun. Naon hikmahna? Seueur hikmah daripada amaliyah atanapi ibadah haji. Hiji hikmahna nyaeta anu kahiji balasana surga ti Allah Subhanahu. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji anu mabrur teh san teu aya deui pahalana ataupun balasan ti Allah kecuali surga. Hayang ngecek ka surga hayang. Seueur keneh muka Quran atawa muka HP. Mari ka surga. Jujur, balikan dia. Seueur keneh baca Al-Quran atau baca HP. HP bagus nama. Ulah ka sudon. Dina HP-na aya Al-Qur'an. Apa saya baca Al-Quran di HP aya WA terjadi maca Quran. Ece pesen daging 2 kilo tuh terjadi dah meningkatnya daging. Oh udah ulah kasindir eta mah kenyataan. Punten cenah. Betul tak? Cing orang tes lah, weh dites yos. Cenah orang dia mah palinternya pangarsanya. Dites lah. Lanjutkan bunyinya Al-Qari'ah. Insyaallah wadduha qul huwallahu ahad. Kumaha eta panglecekna mah
subuh eta, lohor eta, asar eta, maghrib eta, isya eta, tahajud eta, duha eta, kabehan. Orang di ditu, iman di ditu, di dia mah palinter. Cik sekali deh. Amma yatasaalun. Masya Allah. Ini rada panjangnya. Tadi biasa nu pondok. Ini rada panjang. Sad. Gang di Mekah doakan bangsa tiasa surat sod. Lanjut ke dece. Tosot naon tosot? Dot satu dot tuh. Ibu haji ge dot sok lanjutkan sod. Error. Mun aya surat sod dot. Cemangihan surat sod dot. Sudah kolo. Ayat kahiji ke sudah kolo. Berarti ngaosna dacan tam sod wal qur'ani dzikr. Ngaos deh. Ada mangkaning balik tengan geus rada ombong. Allah. Ngaos deh. Sering baca Al-Qur'an. Iqra'u nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Oh, benten ngaos urang di dia jeung ke di Mekah mah karos lagi. Ya Allah ya Karim, Masya Allah ngaos di itu ada seueur katanya orang Amerika, orang New York, orang Thailand, orang mana deui? Cijok-jok, orang Citali. Seueur ke orang Cianjur, Cisapi, Cisaga, Cilemu, Ciawi, nya. Seueur ke ngaraos baca Quran itu, ya Allah ya Karim. Ya Allah rawasan leras bu dilewir angin seger bahkan imam nage penten rawasan pisung di ditu mah ngaos nage leras Syekh Sudes Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ya Allah bari nunutan ngopikeun diragamkeun maksudnya. Oh ya Allah ya Karim. Laras bu. Hari di dia kumaha? Insya Allah di dia gesa. Sayanya laras. Maka tadi naon hikmah tina ibadah haji? Satu, ibadah haji pahalana to aya di pahala kecuali sur. Balasan ti Allah sur. Surga. Mudah-mudahan orang sadaya dilebetin ke surga Allah. Amin. Pak penak deui engke ibunya. Ya Allah cenop di surga. Surgana pangpayuna tuh ari ngos pangpayuna mah surgana pangpayuna. Ada tukang mah bari nurutan bari kieu. Tapi untuk kitu nya pang tukang nage penjaga gawangnya. Pilih aya nu payun nunutan didorong di kieu. Banjur cai aya cai. Laras Ibu. Laras Bu. Lanjut kita lanjut. Hiji naon cenah pahalana sur. Makana kada aya motivasi. Bismillah ya Allah minimal orang niat ya Rob abdi hoyong ngalaksanakeun ibadah meskipun ibadah haji man istata'a ilaihi sabila sing sajalma anu tiasa istitaah. Mangga Bu Haji. Biasa berapa jam? Abdi sok 4 jam biasa nama itu. Mending lu pondok, mending lu panjang ngecek. Karunya panjang tema mending pondok lebat sadaya daripada panjang setengah-setengah. Ngaji nah ibu. Juga nu apal. Jannah surga makaning surga teh Bu. Tajri min tahtil anhar di bawah ngalir sungai anu sejuk, anu enak, anu segar laras. Di mana diminum satu tegukan kawas kieu. Maos heula bismillahirrahmanirrahim. Karing Nabi Muhammad nyontokeun nalika ngaleut maos heula bismillahirrahmanirrahim. Saperoskeun nya ibu-ibu pami ngaleut ya dicontohan bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan alhamdulillah. Ieu teh kanggo abdi mana? Contohna kumaha tadi contohna bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aya nu panjangna bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Ning nu pondok nu panjang
Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Alhamdulillah. Panas insya Allah berkah. Surga. Nukumaha mabrur. Di mana hajina mabrur, mabruroh insya Allah laisa lahu jaza, teu aya di balasan kecuali surga. Naon mabrur teh kumaha? Namina mabrur teh makbul. Naon cenah Bu? Makbul teh naon? Ditampi makbul teh. Doa makbul, nah. Leres? Di naam di di Arab. Leres Bu? Di bahasa iyah teh naon? Naam. Fahim tuh? Fahimna. Singapar tuh? Singaparna. Tadi jalan tuh? Terus. Is. Findaruh. Bahasa Arab ge da bahasa Arab kampung di Arab oke. Bahasa Amiyah namina teh. Findaruh. Mangga gesmet. Itu konsentrasi masih. Ibu di dia pilih pada di dia. Aja. Cenok boleh di dia, Bu. Atas. Siap lanjut ya. Surga kumaha cenah? Kedah mabrur salatna. Mabrur wal mabruroh. Mabrur teh kumaha? Makbul ditampi ibadahna. Naon cirina ditampi ibadah? Ziyadatul khair, tambihna kasayan kasae. Maka insya Allah mudah-mudahan doakan. Mudah kena didoakan. Nu angkat didoakan kurang sadaya leres. Daima angkat nangge bunga. Jadi terkedah bari bersedih. Aduh ya Allah henteu. Urang doakan dorong ku doa urang bunga ya Allah alhamdulillah mudah-mudahan nu tacan angkat ka ditu dipanggil ku Allah. Ditip doana di ditu doa naon wae silahkan bahkan disebutkeun sok nyuhunkeun naon wae dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala masyaallah. Leres. Maka naon tadi salatna? Mabrur. Kumaha mabrur teh? Makbul. Ari makbul teh kumaha? Ziyadatul khair, tambihna kasayan kasae. Weh ditu ka dieu tambih kasayan nanu ka ditu namina taqwa teh ka Allah Subhanahu wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Sing jalma nu bertakwa ka Allah maka ku Allah dibuka jalan keluar tina setiap masalah. Laras. Ari takwa teh naon atuh ceuk? Halo, takwa teh naon ceuk? Nah. Upami ditaros ka santri, ma huwa taqwa? What is the meaning of taqwa? Naon takwa teh? Ari takwa teh imtisalu awamirillahi wa tinabun nawahihi. Nah, alhamdulillah nya. Ya ieu tidak kosong, ya dibalik kumaha. Ieu tutupan kene. Nah. Ya cekap. Jadi pokoknya itu. Takwa maka santri bakal ngawal tadi imtisalu awamirah, ngajalankan perintah Allah, ngajauhi larangan Allah Subhanahu. Wattaqullaha la'allakum turhamun dina surah Al-Baqarah tentang bab haji 189. Diakhiri ku takwa sabab naon? Ngalaksanakeun ibadah haji oge eta tawis diri nu bertakwa ka Allah Subhanahu, ngalaksanakeun rukun Islam anu 5, hiji shol, 2 hiji syahadatul nanya itu turun nu salam ulah diturutan hiji sa 2 so haji ka Baitullah. Leres sanes naik haji kade Pak Haji ditaekan naik haji Pak Haji ditaekan ibadah haji maka ulama ieu lamun dilaksanakeun insyaallah surga balasan ti Allah Subhanahu. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Pintuna anu luas nu lebar luar biasa. Dibukakeun masyaallah indah luar biasa. Kabayang teh acan beu surga? Kabayang teh acan? Di Quran sering disebutkan leres. Anu manangke dipana kasurna empuk luar biasa. Pangarsa masyaallah. Engke nginep di hotel, hotelna luar biasa leres. Dina hotel katingali bahkan kan aya rahmat. Anu manangke tiasa ngalaksanakan haji teh aya tilunya. Tamatu, ifrad, qiran.
Pamit tamatu kan ngalaksanakeun sareng umroh heula leres. Maka dirinya biasa ngalaksanakeun tawaf berkali-kali 60 rahmati Allah. Anu ngalaksanakeun sunnahna 40 rahmati Allah subhanahu cenah abdi mung tiasa ningali Ka'bah hungkul mencolong Ka'bahna ge tos dapat 20 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah leres Bu. Makanya kada aya motivasi angkat kamak alhamdulillah. Jadi hiji naon cenah tadi takwa surga mabrur makbul teras ziyadatul khair sederhanakeun ku urang nyaeta naon atuh takwa teh sederhanakeun pami tadi panjang teuing ngalaksanakeun perintah Allah ngajauh larangan Allah. Maka takwa teh nyaeta hati-hati. Naon cenah ceuh? Hati-hati. Ngalaksanakeun ibadah haji teh kada hati-hati pisan. Teu kenging aya unsur-unsur kemusyrikan, kesirikan, unsur riya, sum'ah sareng sajabina. Kada hati-hati. Dina fisikna hati-hati, amaliyah di dituna hati. Aya orang negro jangkung diteke. Teu kenging. Ngahalangan petak. Teu kenging. Leres. Hati. Leres. Sehingga bapak ibu mulih ti ditu hati-hati. Bojo ka suami ka istrina kada hati. Bahkan Nabi Muhammad nyontokeun hati-hati na manggil istri lagi dengan panggilan yang mesra yang merdu. Ya Humaira. Wahai perempuan yang cantik jelita kemerah-merahan pipinya. Aduh. Aja sok dipanggil gitu tara. Kokoloteun hungkul. Skincarean aku cuy. Tapi dah ayeuna mah emang bade bobo teh lain baca Quran skincare. Bedak 2 cm kadol lagi. Ya cek hari istri mah bahasa Arabna mar'atun, cermin bahasa Arabna mir'atun. Jadi istri mah sangkut pautna sareng cermin. Maka pemirsa wajar pami bojo mah ngaca deui ngaca. Reka undangan ngaca. Aya mobil ningali HP tingali tadi lain memotoan ngaca kieu. Tuh. Tiungna oren apal. Sok dina anu nikahan nu pang minorna saha? Istri kan kandel 2 cm. Sungkuman ceurik atuh retak bedakna teh. Aya skincare-nya. Di Mekah ya Allah ya karidho. Terapkeun gadenya leres. Masya Allah. Eta air zam-zam teh saya untuk kesehatan leres. Oh air zam-zam saya untuk kesehatan. Aya doana nalika ngaleut hoyong doa naon we leut minum air zam-zam doa bebas. Emang aya doa khusus gitu ya. Tapi doa naon lagi mangga dileuat eta sehat jernih. Bahkan dicek air zam-zam ieu air nu paling jernih, molekul-molekulna kristal paling nyehatkeun. Alhamdulillah. Robil. Tapi teu kenging ti ditu nya mokel ti ditu sabaraha liter. Kenging atuh ke ieu dirajia bahaya. Daras. Aya anu mah nu ka Mekahna goe sepeda nya. Aya nu tos dugi, aya nu masih kene di jalan. Ibu hoyong kitu gue sepeda. Nu karek beda dah ge geus capek coba. Iya nya. Gitu. Tereh mohon 4 bulan ya Allah. Ari ngantosan haji mah 40 tahun, ieu 4 bulan. Duginya. 20 tahun ayeuna. Di nu sanes mah wah macam-macam eta. Lanjut itu lanjut. Nah, sekedap deui lah nya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi takwa tadi kumaha hati? Maka mulina di Mekah kedah hati-hati, angkat na hati-hati di Mekah na hati-hati, mulina di itu kedah hati-hati. Maka panggil pangersa dengan panggilan yang mesra yang merdu. Bapak sok manggil naon kak? Oh mama. Kori, pan kori lamun upami kori mah suantena hade manggil lagi kan pami mamang. Mam. Gitu mana kayaknya. Gandia Lam yandakeun hihid. Tadi gak geberan gitu. Bojona jago ke suih teu Mekah teh jago Korea oge. Diwalar nuju masak di dapur. Keheula sakedeng keur masak po asin sapapo. Asin sepatna ge makal ti Mekah. Aduh.
Bek diteruskeun da geul nuju masak. Sok we cokot ku sorangan. Kudu romantis ka suami teh. Masora gerebek manggil ngaran Yanto ka dieu. Ulah komo ti Mekah mah kudu hati-hati nya. Yayang bebek ayang kenari nikah mah romantis. Sehari 2 hari seminggu 2 minggu ge romantis silih uap. Ayangku. 2 tahun mah diwawalkeun. Meuli sorangan gopud. Ini loba gopud. Insyaallah ieu mah sakinah mawaddah rahmah. Masyaallah. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah. Jadi aduh ya Allah ya Karim. Daras hati-hati amaliah nu terberat sabab haji teh. Umroh wae da umroh ge sarasna mah sakedik diamalkeunna mah sahari ge beres 2 hari ge da kadituna mah ziarah muter nguriling. Umroh mah deek anu 8 hari 12 hari tapi haji panjang. Maka kedah hati Masya Allah leres hati murang kali kedah hati-hati teh akan jadi sepuhna leres. Itu udah murang kali ayeuna mah HP deui isuk tidur kaisa jedar HP deui saking cintana kana HP gugah boboge anu pertama dibuka naon mata tuh cuy banyak ieu ya astagfirullahaladzim saking canggih eta kana HP kieu teu muka mata heula astagfirullahaladzim kakarek tos muka mata buka eta kana HP deui pangeus simut atuh naon we baju celana. Ya Allah abdi hayang gugah tahajud alarm teh kan kuat 3 kali alarm kahiji jam 2 di pareuman ya Allah aya alarm kadua di pareuman ya Allah aya alarm katilu man rabbuka malaikat oh kumaha nya gawat makana kedah hati atuh murang kali kedah hatinya leres maka haji teh aya nasib aya nasab aya nisab. Nasibna ka haji dihajikan ku batur leres aya nasabna tos dugi nasabna alhamdulillah harta berlimpah karena suami ieu ge saur pun guru teu kenging maksa-masakeun tegaduh tapi maksakeun kanggo biaya hitung ka ditu ka dieu tapi kewajiban nafkah ka keluargana hilap tah ieu teh kenging utamikeun heula ka keluar di mana aya nisab tos seueur hartana ka kempel tos daftar insyaallah angkat ka ditu nasab nasib nisab nasab keturunan ti ditu leres Bu halo leres alhamdulillah hati-hati sabab naon sabab punten pisan ari setan mah bisikanna teh halus kumaha cenah dina surah An-Nas Bu alladzi yuwas sanes sufi abdi di dinya mah nya ini paling itu waswi sufi ima sufi itu mah yuwaswisu fi sudurina yuwaswis anu ngabisikeun ngaharewos kitu nya maka di Mekah ge seueur bisikan-bisikan hoyong ibadah pun tan kete seueur di hotel teh maka abdi ibu rama abdi mah kieu kesempatan keur di Mekah tos lamikeun di masjid kieu we raoskeun masjid yang menikmati suasana jadi tekeng di hotel nikmat itunya tapi tekeng pahala anu tambihan ziyadah tapi maksimalkeun kanggo eta yuwaswi supi ngabisikeun dibisikeun diharewaskeun ku ulah ningali ka dieu tuh setan emang aku mirip setan daras dibisikeun ku setan daripada ngaji mending rebahan daras eta namina setan ya Allah ya Karim nya subuh-subuh main HP isuk-isuk nyoo berang oge nyoo sore-sore muka peting-peting nyoo ngaji nadina wirid nadina maut nanya peng bisikan setan ayah HP di ditu bahkan sok disindir geuning orang Indonesia teh orang Indonesia selfie kapan ya kesempatan di mana dina waktu anu diperbolehkeun mangga teh teuing nya asalkan tekeng tadi bisikan som nah, makana hati setan ngabisikeun perkara kesombongan ieu teh
kesombongan sakedik pisan dengan keimanan. Jalmi anu sombong kadituna lepas keimanan. Sabab naon? Kesombongan mengrugikan salah satu sifat dari Surah Allah Subhanahu wa taala ka iblis, malaka alla tasjud, naha anjeun tasujud wahai iblis. Kumaha saur iblis? Aba alim sujud. Sabab naon? Ngarasa dirina hebat, ngarasa dirina perkasa. Maka supaya teu sombong aya 4 rumusna. 4 naon cenah Bu? 4 emot-emot. Hiji tadzakur, nu kadua tafakur, nu katilu tadabur, nu kaopat tasyakur. Hiji dua tilu yang kadapur aja kadapur terus asak tenang kan asak tilu opat yang dinu kahiji takabur tadabur yuk kabur tazakur heula tazakur da orang Sunda mese nyebut da teh di Arab sana orang Arab da orang Sunda da deui alladzi yuwaswisu fi sudurinas da jeung pak nu hese teh hiji tadakur dua naik ka luhur tafakur fa faku fayung rem suri bener faku fayung bisi ka Arab kayak nyebut pak jadi pak salah liila fi quraisyin fa tafakur tilu tadabur opat tasyakur tadzakur maka di Mekah saeukeun tadzakur zikrullah emut ka Allah subhanahu nu kadua naikkeun ka luhur tina tadzakur nyaeta tafakur mikir ya Allah ya Robbana ciptaan Allah anu hebat da Ka'bah teh henteu saageng kumaha nah saguriwa Ka'bah teh tapi eta jantungna dunia Bu. Mun Ka'bah ditarik ka luhur di luhur aya Baitul Ma'mur eta Ka'bahna para malaikat sami malaikat di itu tawaf sami nalika Isra Mi'raj kan kitu nya Masya Allah Nabi Muhammad angkat ke Mi'rajul Mukminin maka nalika salat Mi'rajul Mukminin terangkatna orang beriman menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi hiji tadak zikir ka Allah Subhanahu tapi dikir teh kedah aya tilu kedah nganggo rasa supaya karasa kadituna rumasa kedah naon cenah Bu? Nu kahiji olah kedah nganggo rasa dua karasa kedah karasa karaos tilu puncakna rumasa kedah nganggo rasa kumaha nganggo rasa gunakeun mana nalika angkat itu mayunan Ka'bah ya Rabb bergetar hati innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum orang beriman nalika disebut asma Allah wajilat qulubuhum bergetar hatinya Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik disebut asma Allah bergoncang bergetar hatinya leras eta nganggo rasa pamit nganggo rasa makan aneh la ilaha illallah la ilaha illallah hujamkeun kana mana mun teu bake rasa la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu ngalewat nu rada herang ka mana jigna geus kawin tawa acan nu bahaya deui di mana imahna makanya itu mah soornya oh ibu-ibu anu marancung pamagat anu balangirnya nah maka tapi moal itu mah tos terhijab nah, jumroh teh kan ngalempar bletrak lempar sawe nu di baledog nah, nyilarian kayak jumratul aqobah ngadas Bu nganggo ras subhanallah ge kan subhanallah kan keter ka dia subhanallah pamit teu make rasa mah kumaha banallah jadina supaya nu kadua supaya karasa naon karasana karasa bahwa zikir orang emut ka Allah hati bergoncang ngarubah katiluna ngarumasakeun ya Rabb abdi teh rumasa jalmi anu lemah ya Allah abdi peryogi ka Allah subhanahu
Ya Rob, abdi rumah bodoh, maka peryogi kana ngaos kana ilmu. Ya Rob, abdi teh rumah saseur dosa, maka taubat ka Allah Subhanahu. Maka nu berikutna di Mekah, ya Allah ya Karim, balasan kanggo jalmi anu ibadah haji dihapunten digugurkeun dosa-dosana insya. Jika jalma anu berangkat haji kalian ridho menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan dusta, bohong sareng perkara dosa, maka anjeunna sapatos bayi anu lahir kembali suci bersih alhamdulillah. Maka diibaratkan ku acuk anu bersih kain ihram bersih putih, hartina naon hartosna dirinya suci deui bersih alhamdulillah. Bagja teuing bapak ibu ya Allah kadituwih ka dieu nyandak hati anu bersih, pikiran anu jernih alhamdulillah. Ya Rabbil, maka sok ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang sadaya oge dipanggil ku Allah Subhanahu, sanes dipanggil ke akhirat ka Mekah. Makana anu namina maot mah nya teu terang leres. Punten kamari sakabehnya 5 menit ibu nya. Tos ngurubuk ibu. Aduh. Curhat. Kamari ngantunkeun abdi dinten Jumat. Saya pisan ya Allah muazin di masjid pribados dinten Jumat Mang Acum jenenganna teh. Dinten Jumat nu jadi usapan Bu eta mah ku Pak RW. Pak RW cenah ka dieu usapan ku Pak RW teh diusapan. Biasana sok ngobrol sareng abdi curhat. Bas hari tama abdi di bumi ngantos aya pengumuman naon aya ngantunkeun diusapan. Saur anjeunna teh Bu, cing kenapa RW hayang bari ngedeng ngedeng we kieu tep usapan deui. Kira-kira nah cing jadi bara al kieu teu gerak. Dicek saur bojona teh. Pak RW kade bisi maot. Ditingali dicek. Tuh dannya cenah dannya maot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ruwaseun si ibuna. Kesehan gagaleran ya Allah ya Karim. Eta naon adalah meniraoseun pisan ya Allah. Muazinnya eta 5 menit 10 menit sateacan waktuna salat teh anjeunna tos standby. Ayeuna ka icalan kitu nya. Kaleungitan jalmi anu luar biasa soleh. Pidoana ti ibu sadaya mudah-mudahan anjeunna dilapangkeun kuburanana. Dinten Jumat anu indah pisan sateacan Jumatnya disolatkeun dieukeun dikurubkeunna saatos Jumat. Tah ieu urang mudah-mudahan Bapak miwah Ibu oge kaangkatna aman, uih ka dieu aman, nyandak kabar anu sae, informasi ti ditu anu sae. Pami putra sabaraha? 3. Alhamdulillah putra di dieu ngarantosan pena di dieu nya. Di dieu ngarantosan cing tarabah salobar, ngadoakeun oge di dieu ngalajengkeun perjuangan ti Bapak miwah Ibu ya Allah ya Karim ibunya cing didoakeun. Leres Bu? Leres Bu? Eta nu terakhir bahwa angkatna ka Mekah teh Bu ngahilangkeun kemiskinan. Hilang kemiskinan, diampuni dosa. Wih handi kahiji pahalana surga. Syaratna kumaha? Mabrur, makbul, ziyadatul khair. Nu kadua kenging dan ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Maka aya doananya ya Rabbi bil Mustafa ya sareng mana wafir lana Ramadan ya wasi'al karami ya Allah nu maha suci pasihan arto sapeti amin kangge modal ka haji sesana kangge kau itu benar tungtung sekali deh ya Rabbi bil Mustafa ya Allah nu maha agung pasihan arto sakarung
kanggo modal ngawarung sesan kanggo yang orang Arab abi mah ya amin atas ya atas surga di Allah pahala anu berlipat sareng diampuni dosa ku Allah. Ini terakhir tadi nu kaopat dihilangkan kemiskinan punten kaditu ngaluarkeun tadi sanes ngaluarkeun hilang tapi digentos ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Bapak digentos ku Allah anu berlimpah alhamdulillah. Yo astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah ya Rabb apunten disim abdi sada apunten dosa ibu bapak anu bari angkat ayeuna duyufur rahman tamuna anjeun ya atas dipanggil ku Allah kaditu ya Allah ya Rahman ina wancina dina mangsana ya Allah ina waktosna ina sasihna dina tanggalna anu tos dituntaskeun ya Rabb pasihan kesehatan ya Rahman ya Rahim abdi sadaya anu aya di dia ya Rabb daya kekuatan ya Rabb abdi sadaya ngumuntang ka anjeun ya Rabb ya Rahman panggillah di sadaya ya Allah ziarah anu tos angkat ya Allah dipanggil deui ka ditu ya Allah rindu abi ya Rabb bayangkeun ku ibu sadaya Mekah Ka'bah Al-Mukarramah Masjid Nabawi Madinah ya Rahman ya Rahman ngecelak isi saja ya Rabb ya Rahman di payun Ka'bah bersujud hapunten dosa abis dosa orang tua abis sebuah abi ngatas aya ya Rabb hapunten ya Rabb ya Rabb ya bapak miwah ibu anu ayeuna baris angkat ka ditu sepuhna ya Allah ya mudah-mudahan ngalir pahala kanggo sepuhna kanggo orang tuana kanggo uwana kanggo saha dulur-dulurna ya Rabb kanggo murang kalina ya Rabb jantankeun murang kalina anu dikantunkeun murang kalina saleh terus saleh astagfirullah rabbal baraya astagfirullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waradhdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu nu dimuliakeun ku Allah, bapak nu dimuliakeun ku Allah, taya deui taya sanes anu dipihar ku bapak miwah ibu ayeuna nu dipayuneun urang sadaya. Doa ti orang sadaya doa dirojong ku doa kaditu di mun urang tetiasa ngabahanan tetiasa mekelan nanaon urang mung tiasa mekelan ku doa diiringi ku doa sareng oge urang ngadoa teras ka Allah subhanahu wa ta'ala mugia anu teu acan angkat kaditu urang dipanggil ku Allah supaya urang tiasa berangkat ku wasilahna naon bae ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin upami teu acan tiasa wae kaditu mangga hadiri majlis-majlis ta'lim sabab pahalana tadi pahalana agung saperos pahala haji sareng umroh alhamdulillahirabbil hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah para alim ulama anu mulia hapunten nu kasuhun pilih aya kakirangan sareng kalepatan tina naon anu tos didugikeun ku pribados kalimat anu tos pagodos sareng untayan kata anu teu kahartos bilih aya dalil anu kirang merenah sareng bilih aya nu kasundar sinir hapunten nu kasuhun pilih aya anu kirang merenah dihapunten Bu mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa papenak deui dina channel anu sami dina acara anu berbeda amin ya rabbal alamin billahil hidayah wat taufiq war ridha wal inayah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ria Irawan Elvi Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.